Cop, Euy, ada si Kosim ka mana sih? Oh, kadi geningan. teuing tadi mah katempo can anggeus ngarontong. Tadi si Kosim dari Karontong. Teuing atuh, jauh jeung jurigna mah. Wa Udin. Siapa ngaran dah? Betul kopi-kopi acan. Boga duit. Niripuh ya. Kelek. Oh, euy, Wak. Kopi-kopi acan teu ngaronda da mana keur geh-ger aya tuyul. Tuyul. Bang, bos tuyul. Di bau putih, Wak. Masa? Di dia nu ngomong. Main. Tuh, kita cek sate kerega tuyul. Jeh, bener. Tadi si Biedo nu lalungitan cenah duit 50, uyah badan sabungkus, becin, endog, jeung sarimi. Tahan keraknya tuh lu gitu. Ya, Wak, tuyul lah rapalan, Wak. Pokoknya meureun teh nyaho aing mah. Biasa yang lintuh cenah. Aing balik ya. Jeh, ka mana sih, Wak? Emerenan duit can ditelepang. Nah ujung, Wak. Balik. Aduh. Set dah Sim ka mana wae? Aing tos ngarontok, tapi capek aing ngarontok. Mau daro aing ge mesinna. Aing mah. Cek aing teh jual we piceun ka ditu. Tadi aing ngamprok jeung si Waudin, lompat kos di udag-udag anjing. Tadi orang ngomong ke geger tuyul, manehna balik cenah rek nilepan duit. Oh, tuyul. Oh, emang lagi rame tuyul aing cenah tadi ge cek edoh ngomong ka urang. Gitu atuh dah. Si senari ngaronda. Sim. Pantes keur jomblo sih. Ripuh olok sabun. Ya, bisa wae mana mah. Oh, nya heuh, jomblo mah da kitu. Pengalaman aing. Sama Sim bisa wae ka urang teh. Ya. Saya ngerasakeun teh. Ieu nya. Sia sih tadi ngomong tuyul dudahan. Maju wae ka dinya ti kamari ngomong teh. Ribeuteung kieu aing mah euy. Duh. Naon sih? Serare hubung kita tadi gitu. Anjing. Aduh, tinggal ampling kieu. Naon sih? Naon sih? Teu ieu set. Urusan beuteung mah siji euy. Udah geus bukan apa. Ka mana masih? Sim, dilanya Sim. Bawa nya ulah liatin ngari. Ayo. Goblok, ini ada kitu sia mah palibuteun teh. Geus nyaho tuan sia mah rek ngararonda, lain heula da lalahar teh haritang. Saanu ngepak punduk. Aduh, ampun, aku ketemu duit.